Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa patepang deui sareng simkuring pun lirapahira maharani dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupini informasi ki Sunda keur Balarea edisi Rebo kaping 23 Februari 2021. Pamiarsa, salami 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamiarsa dina informasi-informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Pangandaran ngeunaan ngadu nasib di lokasi Pangandaran. Pamiarsa sumangga nyanggakeun uber salengkepna. Audio Jungle. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantik ka oge bisa ngadiandelkeun pikeun ngabayuan kaluargana. Sumangga nyanggakeun wae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuka kiwari teu saeutik nu ngahajan nyiar kasab tina balantika rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeuranana. Tapi oge teu saeutik nujolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagang teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus 18 taun dagang baso cuangki di pasisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kaluargana tina ladang balantikan eta teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sajena, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasi. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamiarsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas tina pidangan Warta Sunda dangeun ieu. Simkuring lirapahira maharani amit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Audio